nyawa. Alhamdulillah, Masya Allah, rindu kula ieu ka Allah. Moal bisa kapanggih jeung Allah mun teu maot. Hayu gerang-gerang henteu cek malakal maot teh kula mah ieu ka dieu ge deuk nawaran heula sekitar setengah jam deui maotna mah. Beusi hayang maot keur salat, beusi hayang maot salat ge keur sujud, beusi hayang maot teh keur maca Quran, beusi hayang maot teh keur tafakur. Pilih hayu gegeraan. Masya Allah, setengah jam deh kek kula mandi wudu salat cabut nyawa kula keur sujud. Allahu Akbar, pas sujud maot. Seperti etalah ahli-ahli Allah, seperti etalah nginahin ditawaran maot teh. Mudah-mudahan mengaji balik di dia cepet-cepet malaikat Israel datang. Maksudnya nawaran hayang keur kumaha mengaji. Ayo geura ikrol di jelema loba ku ari. Ieu maksudna keheula teh endek hayang naon keneh. Endek hayang naon keneh ieu kan boga harapan berarti hayang hirupan endek hayang naon keneh. Tuh. Endek naon kan batur bae mun ditawaran maot teh. Kiai kumaha lamun maot siap atuh mantak zikir bae ge maca tasbih bae ge teh hayang kapanggih jeung Allah. Ya Allah. Ini jelema suuzon jasa ya mah. Geus maot geus dibejaan tempatna bakal aya di surga tingkah maotna ditanya hayang keur kumaha. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah Karim. Nah malaikat Israel kuari ngadatangan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang ke Kangjeng Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Salam. Jeng. Cak Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu bisa asup ka dieu ka tengah imah ieu. Emang nu nanya pan aya satpam Kang Kangjeng Nabi Ibrahim sugih. Nu mantak bisa sodakoh teh ribuan manusia teh kan sugih. Tanding Kangjeng Nabi Ibrahim kabarahanana lantaran sugih. Geus dihareupeun imana ge lain satpam maksudna tanya urang mana beusi butuh ngendong tuh di ditu beusi butuh dahar siapkeun. Ieu datang-datang aya di tengah imah bae emang henteu aya nu nanya. Teu aya. Kok bisa ka dieu ya izin ti saha? Izin ti nu boga imah. Ye, cek Kangjeng Nabi Ibrahim pan kula nu boga imahna ge. Izin ti nu boga imahna imah. Cek Kangjeng Nabi teu kaharti. Izin ti saha? Izin ti nu boga imah jeung ti nu boga imah jeung ti nu boga dunya. Ieu mah malaikat beureun. Malaikat saya abdi malaikat maut. Nek nyambut nyawa meureun. Henteu. Silaturahim. Masya Allah. Batur mah haji Kangjeng Nabi di silaturahimana ku malaikat Jibril. Kangjeng Nabi Ibrahim samping malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israil. Insyaallah mangaji ge mal kebal malaikat Israil ge silaturahim. Siap bae. Pokona mah sing hade bae. Nah cek malaikat cek Kangjeng Nabi Ibrahim malakal maut. Kabeneran keur ka dieu. Kula mah hendak nanya bae. Hendak nanya naon? Nanya cara nyabut nyawa. Coba kumaha? Praktekkeun coba di kula. Coba kalau batu kitu udah pakai ulin. Emang nanaonan henteu bae hayang nyaho lan. Ulah kita beusi teh asup deui rohna ka ieu. Henteu hayang nyobaan bae cenah hayang nyobaan seetik bae coba saeutik. Henteu cek malakal maut nu kitu ulah pakai ulin. Teu beunang maut mangan sakali doang. Ai kitu mah kieu bae atuh. Aya beda henteu nyabut nyawa jelema soleh jeung nyabut nyawa jelema anu toleh atawa jelema nu kafir. Wah tuh aya. Cek malakal maut jelas. Coba kumaha lamun hendak nyabut jelema nu soleh coba kumaha? Kieu cek malakal maut. Peureum Kangjeng Nabi Ibrahim. Bentak, begitu bentak Masya Allah malakal maut berubah. Rupana kasep
kasep cawadin ka kasepanana jeung kaseungitana neuleuh beungeut anu marah mah kitu Kanjeng Nabi Ibrahim ge molongo bae malakal maut ieu lamun kos kieu jang nyabut nyawa sae nu soleh amoh atuh ieu mah moal karasa nyeri ku neuleuh nu kasep bae ge mah kakasepanana geus geunaheun jasa kieu lah cak malakal maut ketika kula dek nyabut nyawa jelema anu ibadah ka Gusti Allah anu salat narapi puasa narapi zakat narapi tahajudna konsisten duhana kitu keneh Quran lain sakadar dibaca tapi diamalkeun rupa kula model kos kieu kan senang urang neuleuh malakal maut kasep urang kan lamun neuleuh nu jore model kieu bae kan seneb urang teh seneb neuleuh nu jore teh seneb masyaallah urang naik angkot wari ngahiji jeung awewe nya jore nya bau asana orang maksudnya pan dek kebelah itu asana ke karak 10 meter ke naik turun nah kalau katanya bukan enggak nggak pokoknya ganti mobil lain lantaran iya nu di sisieunan iya geus rada kaambeub ieu mah ngajar rada lain deui asana tah eta malaikat Ibrahim ge masyaallah senang jelema anu ahli ibadah maut ulah nanaon heula deuleu malakal maut lagi senang des cek malaikat Ibrahim coba lamun jelema anu maksiat kos kumaha coba perem malaikat Kanjeng Nabi Ibrahim bentak begitu bentak pingsan Kanjeng Nabi Ibrahim encananya canaon pingsan gelepek aduh cak malakal maut ieu aing bahaya ieu lamun teu hudang deui pingsan kebal oyag robah hudang begitu hudang cek Kanjeng Nabi Ibrahim malakal maut eta si rupaku jore-jore teh buuk geus lain buuk kawat beungeut geus masyaallah hei pokona mah ieu mah ku dieu mah karasep kecuali si eta nu sajen mah karasep jore lagi jore nya hideung aya di nyana jore aya di nyana bau aya di nyana geus pokona mah pupurieun we boro-boro dicabut nyawa neuleuh lagi geus teri ya Allah ya Rabb cek Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ieu model kieu jang saha ieu jang jelema-jelema mukmin tapi nu tara salat jelema mukmin nu tara zakat jelema mukmin tara puasa jelema mukmin anu geus nyosob haji teu daek haji pokona teu ngalaksanakeun ibadah rupa kula model kos kieu masyaallah kan bayangkeun ku urang diri urang bakal manggih malakal maut teh kos kumaha mantep kula sering ngahadiran jelema nu maot geler ke cici aya nu senyum aya nu merengkeun ke senyum nah ketika hadir malakal mautna molongo mukminin mukminat mah seperti eta maut nah jelema anu teu ibadah mah seperti tadi tah malakal maut rupana model kos kitu cek Kanjeng Nabi Ibrahim coba malakal maut lamun kafir kos kumaha mun kafir coba rupa kafir moal kuat cek malakal maut geus kula moal ngarupa jang kafir moal kuat henteu mah sakali coba ieu mah hayang nyaho doang moal kuat Ibrahim henteu mah hayang keukeuh Kanjeng Nabi Ibrahim peureum atuh begitu peureum beuntanna saeutik Kanjeng Nabi Ibrahim kuat mah lain gitu saeutik beuseut teu kuat kakarake saeutik doang ge geus ngagolepak lantaran jorena 2 kali lipat tibatan nu tadi seremna 2 kali lipat tibatan nu tadi angkerna 2 kali lipat tibatan nu tadi nah iyalah jang para kafirin mah modal geus kitun mantap kafir mah deuk maotna ge aya nu lulumpatan di Tangerang makan loba Cina asal deuk paeh bae lulumpatan asal deuk paeh teh wah pokona mah geus rupa-rupa nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jang itibar diri urang bakal maut buah isuk bawa pageto pasti malakal maut datang rupa malakal maut tu datang ke urang modal kos kumaha mantek sing hade bisi aya nu assalamualaikum
deuleuh heula rupana aya di ditu ge tas gaji kos kieu tas gaji kos kieu budak leutik kan ngadengekeun bae kieu tah kebenaran bapana nyandung bapana nyandung pas giliran ka makna datang maghrib sekitar jam 6 lah. Assalamualaikum jadi buka baik buka cek mana lawang buka begitu dibuka lulumpatan di imah kurang sih lulumpatan malakal maut mak sama gue tadi kamari ge ngaji cenah jore jasa tuh jelema jore bareng itu mah bapak sia goblok ya Allah ya Rabbi la ilaha para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hati-hati besi aya tamu kasep atau jore hati-hati ambeuna besi seungit atawa bau hati-hati mun disuguhan ku urang cai mun disuguhan dahar geus teu daekeun lain si hade sebab dicoba ku urang mun aya tamu suguhan lamun daekeun jelema berarti jelema tah mah komo haju merkat mah tah mah jin lain jelema deui tah mah urang kan sok dibaca kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil alladzi waswisu fi sudur minal jinnati wan nas berarti kan aya setan ti manusia aya setan ti jin kajenting rupana manusia tapi jadi setan eta kul a'udzu birabbin nas modal kul a'udzu birabbin nas kul ucapkeun ku anjeun Muhammad ngalindung abdi birabbin nas ka pangeran manusia Allah malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas tina panggoreng-gorengna waswasil khannas waswasil khannas setan saha ye minal jinnati wan nas allazi waswisu fi sudurin nas anu osok nyalirukeun ka hate manusia ti golongan jin ti golongan manusia jadi jin mah jelas aya nu jin setan aya nu jin lain setan aya manusia setan nu modelna teh manusia setan teh sok datang ka kiai minta doana ieu kula ge sok mikiran bae sok minta doana teh setan teh tah nu kos kubacana kita nu deuk calon DPR eta setan sebenarnya eta sok datang ka kiai minta doana goblok deui didoakeun ku Ki Fudoli orang sarua setan meureun nya kiai ge kudu hati-hati mun datang-datang nu kos karari itu teh besi golongan setan besi tapi ai DPR na bener mah untuk memperjuangkan agama teh lain setan teh jelema bener nah tapi lamun di luar naon ngaluhurkeun agama berarti ieu min jumlati setan naudzubillah min dzalik wa min dzalik na para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang bakal maot malakal maut bakal datang ka urang pasti jasa kadeuleu ku urang malakal mautna rupana bakal beda-beda nu ngabedakeun rupa malakal maut adalah amal ibadah urang amal ibadah urang bagus kasep seungit amal ibadah urang rada jore kasep tapi kurang seungit amal ibadah urang na jore deui malakal mautna amal ibadah urang na jorena ge jorena deui malakal maut kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ngan ieu mah ala kadar supaya urang ngeunaheun menghadapi maut ngeunaheun menghadapi kubur ulah eureun-eureun maca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir memeh sare maca surat tabal hanggeus datang ka taman boh cenah kieu teh mah lain bantrak-bantrakeun maca surat tabarok wa tama aduh lamun teu maca surat tabarok maca bismillah bae 1000 tuh sia mah hese di pagahan maca kulhu gitu kulhu heula kulhu 1000 memehes atawa bismillah 1000 emang dasar meureun pijoreun malakal maut nya geus gideg bae cenah atawa cara Kangjeng Nabi bae maca kulhu 3 falak hiji nas hiji tiupkeun ka dieu usapkeun ka awak kabeh hiji dijaga awak urang keur sarekan teh nyaho aya bayombong besi asup ka ceuli aya sireum besi asup ka ceuli nya aya WA asup ka ceuli
Iya kan sarua leuwih jahat tibatan sireum WA mah itu. Sireum oman karayap karawat bisa ditepak WA mah kan. Waduh tatadina tunduk ke jadi henteu kan. Masya Allah bibirna doang yang teu kuat ieu kering. Aduh deres barakena mah geus kolot goblok Masya Allah. Nah eta kan kos kitu teh coba. Atawa lamun aya kifudoli mah azanan pun. Heuh ceulina azanan. Nu di azanan bener nu ngazananan kitu bener. Azanan ya Allah ya Rabb. Ulah disepelekeun nya. Urang geus bakal maot ye tabarok. Mun bisa tambah waqiah, mun bisa mah deui cara Imam Ghazali surat Kahfi jeung surat Yasin mal kaburu hees. Itu mal kaburu hees sama kos itu. Imam Ghazali mah surat Kahfi, kemudian surat Yasin, tabarok, waqiah, karakul sarebu masyaallah. Nu mantak thariqah dari berbagai thariqah loba anu ngamalkeun di dunia hiji doang thariqah Ghazaliyah nu carang. Sebab pulnya nama 24 jam teh eueuh rehat. Eueuh rehat ditinggali ku urang di thariqah Ghazaliyah leundeuk saha ieu si anu neruskeun anak. Eueuh rehat sama sakali. Qadiriyah masih enteng, Naqsabandiyah gitu keneh. Qadiriyah wa Naqsabandiyah nu aya di Indonesia masih Rifaiyah ge masih Utsmaniyah gitu keneh. Khalidiyah masih keneh tapi lamun urang ningali rangkaian Ghazaliyah ya Allah. Endek sarena ge surat Kahfi, Yasin 3 kali, Waqiah, Tabarok, Kulhu 1000, Bismillah 1000. Endek kira haesna. Endek kira haesna. Tuh kan? Kan ai Qadiriyah mah gampang, seetik ya mah. Sare biasa bae ke hudang di beuting, mandi wudu. Nah, paling ge zikir, we salat 2 rakaat zikir. HSDI gampang. Tetapi Ghazaliyah mah pohara hese teh mah geus bae teh mah nya lamun teu bisa maca surat Tabarok kulhu 1000 teu bisa keneh bismillah 1000 teu bisa kulhu bae 3 paling ringan ti Kangjeng Nabi sakali deui kulhu na 3 falakna hiji nasna hiji fatihah hiji tiupkeun ka leungeun 2 terus pusat karak sare. Insyaallah hiji sakaratnan ke babari, nomor kedua ke di jero kuburanana aya nu mangjawab. Urang maot, sanggeus maot terus dikubur, geus dikubur talqin. Begitu talqin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumituhu wa hayyun daimul la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Cek Imam Subki didinya orang hudang langsung nyekel dia maot bentak tataba innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah diuk faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Urangna di jero kubur nu maca talqin di luhur maha kawasa Allah kadenge. Urang mun masih kene hirup boro-boro urang di jero tanah di kamar aya jelema jojoakan teu kadenge. Tapi geus maot urang geus aya di alam barzah urangna di jero kubur nu talqin di luhur kadenge. Mun teu percaya geura paeh ge. Coba ge. Kita aja begitu langsung. Idza sa'alaka marbuka wa man nabiyuka ngadengekeun memperhatikan sampai selesai. Beres baralik nu ngubur datang memeh datang malaikat munkar nakir malaikat amal heula. Datang. Masyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Urang nanya ye nu maot teh ieu saha ye? Iya babaturan ente waktu di dunia. Ih, jasaran teu boga batur kasep kieu. Ieu bak kasep amat. Iya geus tenang bae. Engke heula ieu saha? Ieu teh salat 5 waktu, puasa Senin Kemis, samping Ramadan, sedekah Rajab jeung sajabana,
tahajud duha dihijikeun jadi kula ieu teh malaikat rahmat ngaranna amal teh geus tenang pokona kieu bae ente mah tenang we sakedeung di bakal aya malaikat munkar nakir nanya kula nu ngajawab ente tenang masyaallah keur meujeunna di jero kubur kos kitu urang aya nu ngabubungan deuk kumaha ayeuna nginaheun datang malaikat munkar nakir dek nanya teh nyana geus aya munkar nakir di hulueun nyana geus aya munkar nakir di tengah nyana geus aya munkar nakir di suku nyana geus aya bahkan mun urang maca surat tabarok nage misah jadi malaikat khusus begitu nanya dek nanya geus saha cek malaikat munkar nakir satpam ulah wani-wani nanya ye kalang dadana ya Allah nu ngajawab tabarok alhamdulillah kok susuk maca bae sia ngeunah bae potongan nya waktu situ ya kari tabarok ya Allah ya Rabb lailah cerita tentang di jero kubur kabeneran jelema nu jore salat tara zakat kitu keneh dan lain-lain sebagainya amalnya dihijikeun mabok zina, judi, main remi, naon deui teh batur remi teh? Tuh domino, naon deui? Cepet. Naon deui? Cepet sebutan bae. Menyebut bandar meureun ya. Ya Allah, ya Rabb. Begitu poek di jero kuburan bayangkeun nu tadi makan cak. Dibantak doana ge eta Kangjeng Nabi ya Allah. Ausi madkhalahu dan lain-lain sebagainya. Nah, iya begitu poek jol jelema nu kos kitu aya remeng-remeng rada kadeuleu mah. Ieu saha ke ieu saha ieu jore amat ieu batur sia asana kula teu boga babaturan kos ieu paling jore ge Haji Pendi kok ieu mah jore amat ya sia ieu batur sia batur di mana ja kula mah teu boga batur kos salat sia henteu aing puasa henteu aing zakat henteu aing sedekah tilok aing haji henteu aing tah amal-amal sia ya mabok ya zina ya judi dijadikeun aing sakedeung deui sia bakal aya malaikat munkar nakir sia mawa pentungan sia aing mah teu tanggung jawab rasakeun ku sia bayangkeun ku urang masyaallah kari nah ieulah hati-hati urang bakal jasa seperti eta malam ieu sugan jadi itibar ka urang hati-hati si hade urang bakal menghadapi maut amal urang bakal dibuktikan ku Gusti Allah bakal jadi batur urang sakumaha anu dijelas-jelaskeun yatbaul mait salasah hiji amal nomor kaduana dunia nomor katiluna ahli nu dua indit balik nu hiji jadi batur urang terus be timimiti asup ka kubur datang ka terus ke baturan urang ka mahsyar terus timbang amal batur urang terus bae nutur-nutur urang bae nu eta bisa dibayangkan ku urang lamun batur urang joreng terus nunutur urang bae mana teuing isina mana teuing sieuna mana teuing mulai ti ayeuna urang rada dibuka mata hate urang mumpung aya keneh waktu si hade nya urang ngenali ka Gusti Allah ku cara urang guguru kanu geus nyaho ka Gusti Allah urang baca shalawat guguru kanu geus bisa maca shalawat urang salat ku guru kanu geus bisa salat urang endek zakat ku guru kanu geus bisa zakat aya aturan-aturanana supaya urang maot aya dina ngalaksanakeun syariah tur ikhlas intina urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebagai gambaran ti mimiti malakal maut tadi datang kanu soleh datang kanu toleh berikut anu kafir sing ada diri urang kemudian di jero kubur bakal aya malaikat amal mun bagus ngalana malaikat rahmat mun jore ngalaina malaikat adab sing hade ieu di jero kuburan urang nu bakal maturan urang saha nah malam ieu urang tujuhna ibu haji anu sakumaha geus maklum kabehan tanda kehadiran jelema ribuan ieu adalah undangan ruhna lain sembarangan sebab jelema diundang ge lamun teu nyambung rohna mah lamun kula nyaritakeun tentang seputar ruh
kula tim mimiti hadiah tadi geus rada lain deui aya naon jeung kula ieu tah geus moal panjang-panjang dicaritakeun na ieu undangan daripada ruh Ibu Haji alhamdulillah. Nah haja-haja coba orang undang sahabat lamun teu nyambung rohna tek ceuli datang ka daek dararatang bae. Lain sambarangan urusan berkat, lain sambarangan urusan dahar, lain sambarangan urusan ceramah, tapi urusan ruh Ibu Hajina anu terbukti kuari urang kaondang ku anjeunna kulangan sakadar nyambung lidah ti anjeunna sampaikeun bejakeun tadi kubur teh seperti eta seakan-akan kula teh ieu teh jaritakeun Ibu Haji bejakeun ka umat, bejakeun ka keluarga, bejakeun ka tetangga kabehan paeh teh tah seperti eta si hade ya urang. Nah lobakeun tobat ka Gusti Allah anu pernah mabok naudzubillah min dzalik tobatan ya Allah ya Rabbi ngeusan kuari mati mimiti ayeuna geus moal mabok deui boga duit onggoh ulah kos kitu aslikeun tobatna masyaallah. Siapa biasa sok bawa awewe di ditu teh di Kalinaon karena Kalimalang. Siapa sok ka Kalimalang eta tanggung jawab bupati eta berikut RT na. Atuh Cikarang mah cukup jang siksaeun urang Cikarang aya Kalimalang bae ge. Eta teh urang Tangerang pindah ka dieu sebenarnya mah. Nah, sia biasa sok mama urang Kalimalang ku aya mah henteu. Kumaha atuh? Emang kunaon? Saleuleus kieu deuk kumaha? Teu jadi tobatna mah aku mah kitu. Tobat aslina sehat boga duit tapi teu hayang. Sobat boga duit kemudian sehat tapi urangna embung sieun ka Allah. Eta karak bener-bener tobat panjang urang mencerita tobat ieu mah geus bae lobakeun istighfar eureunan maksiat ka Gusti Allah. Komo ayeuna usim lockdown kieu mani ngalockdown sorangan. Nurutan cara ahli Allah mah cicing di kamar sorangan we tanpa dititah ku pemerintah. Lockdown aing coba sorangan ya ngahajakeun coba orang maca Quran coba sapa-sapa ting hatam tah henteu ye coba kunaon di hareupeun TV aing kuat coba maca Quran ya beuh kakerlekan kakarek 2 ayat heuh ayeuna ge geus aya sajengkal mah ya Allah ya Rabb aneh urang keur tunduh tah maca Quran kaluar deui neuleut TV cenghar deui cenghar kok baju ean mah cenghar biasa asup deui ka kamar maca Quran deui paeh deui aya naon teh di diri urang teu beukieun kana Quran maca sholawat teu beuki zikir teu beuki ruhani urang teh anu bakal menghadap ka Allah can beuki kana urusan ibadah tafakuran introspeksi si hade urang moal kebal deui kan bakal mararaot nu isuk nu pageton nu bulan hareup nu taun hareup kok menunggu kolot mah huis geus lain di hulu di dieu geus jadi geus huisan sih ada ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibu Haji geus ninggalkeun urang untuk selama-lamana tinggal kenangan masa hidupna beserta suami tercinta beserta keluarga yakni anak-anakna beserta dulur-dulurna tinggal cerita waktu ayah Ibu Haji mah tinggal cerita beuh mun aya keneh mah tinggal cerita nyana dicaritakeun ku urang nyanana geus aya di alam barzah geus berangkat meninggalkan dunia untuk selama-lamana antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahikun urang ge bakal nyusul datangan ku urang kuburana Bu Haji mak muntah Haji Agus nomeureun neng ini geus teu heula ieu nya kakak ge bakal mal kobal deui atuh antum lana salapun wa nahnu alaikum tabun kakak ge bakal nyusul sadar kakak ge wa nahnu alaikum tabun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah taala bikum lahikun pasti jasa bakal nyusul bakal lahikun bakal nyusul maka kula mun diajak ziarah ku almarhum Abah sok pakai bahasa Sunda diajak deui ku mitoha di Garut pakai bahasa Sunda ngomong diajak ku ajaknya imam pakai bahasa Sunda tapi khusus ngomong pakai bahasa urang kok bisa kos gitu sih nah guys bertema keur carita jelema-jelema laluhur kos anu hirup bae biasa geus kitu ke Haji Agus ge datang mak geus tenang wae sih kalem geus ulah loba pokokna mah geus disodakohan didoakeun kok engke ge ieu ka haji ge geus di dieu ulah mikiran ka haji geus ka haji mah geus aya di mana geus lepaskeun bae geus
geus disajiakeun dia di dieu ya siap tah gitu eta mah kan sakadar bahasa maot mah wallahu alam di mana wallahu alam bating di Madinah bating di Mekah bating manehanana keur